Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Salam Sunda Mangprang. Dulur-dulur anu di lemur, baraya anu di kota, tong hilap tonton channel Sunda Mangprang. Oke, dulur-dulur anu di lemur, baraya anu di kota, ayeuna geus ngarumpul deui jeung barudak. Gimana ya? Santri Sakinatul Abror. Mantap, ya santri unggul ya. Santri unggul. Ya mau alat naon ya? Ieu teh alat tabur. Tamur. Cisok tabur kumaha tabuna? Ah, mantap. Teh ciri-ciri santri mah kudu bisa gitu benernya. Kudu. Lamun santri bisa gitu ngewa benernya. Ngewa, mantep. Oke. Baraya dulu-dulu di lemur terutama urang geus aya di sabudeureunana ieu budak-budak santri Sakinatul Abror. Santri Sakinatul Abror. Ayeuna rek nanya ya hiji-hiji. Ieu saranana ya? Cecep Perkenalan dulu. Perkenalan Dong. perkenalkan nama saya Cecep Agustina Firdaus untuk Nah, Mang, kagok grogi ningali kamera. kamera Teman di kampungan, di kampungnya mah di kampung. Ah, pantesan. Oke saya. Coba, apa itu we urang mah? Wing teh dimimiti lahir ti ka ayeuna teh di Anggar ngaran teh can Ngaran diganti-ganti teh? Haris Anwar Oi, Sofia. Aris. Alamat poho alamat Sukanyiru Desa Sukajadi Oke. Kabupaten Sumedang. Kamana? Kade sami. Terus sami, saruas. Nah, ieu teh Teang, aya. teang. Abi di kampung Cibobo. Cibobo. Desa Sukajadi ke desa. Ya mah. Tak suka jadi juara. Ini mana ya? Iya. Iya nah iya. Oh iya Pak, iya. Tajiran Iya, ya. iya. Santri Badung. Di mana ya? Di mana ya? Ah, iya mah benten tuh cing. Wah, Terus ganjar sih. Mang gombornya. Gali kamera gombornya. Eta bunuh. Iya ribut. Santri Badung mah. Ini setrap. Setrap. Pergerakan sebenarnya. Berapa mah hiji ciri-ciri santri teh nya biasa nama aya ceguru gitu lamun hayang mana pinter, hayang asup, ilmu non ditepikeun ku guru teh diantarana botakan sih kan meureun mah aya bukan hese meureunnya asup aya kieu mah meureun tinggal sep nah model gitu. Jadi itu bisa. Oke aya hiji deui santri ieu santri anu leutik teh sarua ti mana Sukanyiru. Sukanyiru keneh Suka mana? Acek mana Acek Acek masuk. hai Cecep mana? Di mana mah? hai Acek. iya jagoan nanti suka jadi mantap sangat nak perkenalkan heula tuh. Perkenalkan nama saya Asep Anwar. Woi, nah disebut Aceh. Tahu. Mana mah? Ngomong nama jigan we. Tahu mana? Kade mana? Isuk inget urang dongeng kieu nya. Non, hayang bahasa Indonesia meureun mana? Ibu-ibu teh kabar teh Slila. Di Slila mana teh naik bus mana teh. Aya geus dina bus teh. Panjang budakna merenya duaan. Ngomong kieu. Adek, kesini. Di sini sama mama. Cek berarti jawaban teh naon? Mana agak ulah gitu. Ulah dan adanya ulah. Urang teh kudu bangga kudu ngomong mulai bahasa Sunda. Sunda merah mangprang ya. Terus Acek pengalaman jadi santri kemari desa. Perasaan anak Acek gitu. Apakah Acek bunga, sedih? Wah, Acek masih wae. Nah iya jelema eueuh beban teh eta Aceknya salah sahiji ikon santri di Sakinatul Abror Aceh. Sabab naon? Bunga wae Aceh. Seuri, rek sorangan seuri, rek babatur seuri. Tepuk tangan buat Aceh. Nah gitu. Terus urang inget deui dongeng santri teh anu manehna balik teh geuningan. Manehna balik di pasantren. Urang kan baheula mah leuweung keneh. Mapai leuweung manehna. Di tengah jalan meureun manehna teh mangi kesek. Sabab lapar man ditinggaliana teh. Ieu teh pisang lain. Tapi di semeter tinggalkeun deui. Wah, eta mah cenah. Waduh, ciga nama meureun cenah. Kidik deui nya. Geus sameter deui balik deui manehna teh da kerasa di lapar. Ah, anjing pisang cenah. Teang deui ku manehna teh. Pas ditinggali
Ah, keresek ieu mah pasti jauh lagi waduk berenang balik deui nya. Geus 3 meter geus rada jauh. Keukeun beuteungna teh lapar, balik deui mana teh. Aing penasaran. Ah, ieu mah pasti pisang. Aing pas dibukakeun teh kumaha teh? Nya, pancek aing ge waduk mana. Kukulunu anjing. Tak ada acek ulah gitu. Komore kabur ulah apa-apa leuweung, ning kena apa-apa. Jalan. Gitu. Ayeuna aya tampur di dieu. Acek bisa selawatan acek. Bisa. Cing sok selawatan aku mah. Cing sok pandabeukeun dah. Acek laguna naon cek? Aduh, Selana. Bus Rolana. Siap. Inilah Bus Rolana dari Jang Aceh. Siap. Sok cek. Silakan Mang Nopi. 1 2 3 bari ngopi atuh. Rolana.